Ladies and gentlemen, welcome to the RE channel. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala nadim Rabbi tasabbat adihum samawani min hatta yubarriqahul imamul hakimu. Dilakukan aja. Lakukan. Iya, kita baca lah lain bisa saran lain. Masalahnya tuh pakai kacamata. Penting tak kacamata, naya helm memakai helm lagi. Jo, helm jo. Jo, nggak kacaan jo. Waya kacaan teh. Saya ulang lagukeun. Bahasa Arab mana do orang lagu ieu. Laguna lagu kembang burung baik. Rabbi tasabat adihum samawani hatta yubarriqahul imamul hakimu. Rabbi tasabat adihum samawani hatta yubarriqahul imamul hakimu. Hanya aduh yang HS baik. Oh, Aduh saya dibayar. Coba bisa liriknya. Jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala nu sangat dihormat. Alhamdulillah urangnya tepat deui ku Allah dina wengi Ahad atawa malam Minggu. Setiap malam Minggu urang ngayakeun kumpulan maksud jeung tujuan teu aya deui. Nyata urang supaya dimautan ku Allah salamat. Di dunia keneh urang hayang dijieun jelema anu soleh eta doanya. Nya soleh. Geus soleh sugih. Sugih heula. Tu soleh heula, lamun sugih heula kana acak-acakan. Makana kudu soleh heula. Lamun sugih heula kana kawula dirumna. Acak-acakan ngawula. Lain bisa sugih teu soleh henteu. Moal, insyaallah lamun geus soleh mah pasti sugih. Sugih teh Allah diberiana sugih eta aya na sugih awakna hatena burak. Nah burak eta. Berdegong. Itu. Makana Allah supaya dua-duana urang. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang yang kolong kana waktos. Di dieu urang nyaritakeun cabang iman anu ka 27. Wasubatu sabi'atu wal isruna al-murabitu wa hiya mulazimatul mahalil ladzi bainal muslimin wal kuffari bi kharasatil muslimina walawi takhadahu watna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribatu yaumin fisabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
man mata murabidun fi sabilillahi amana minal fazail akbar wa huwa ayat muro bihi ilan nar. Sakit duluan ya, bilang maksudnya burungnya di center di center makai pamongkol kesehatan. hilang supaya ulah panjang ting waktunya sekarang buat tadi cabang iman anu ke-27 nyaritakeun al-murabit. Nah murabit eta jaga perbatasan, jaga gardu lamun di lembur rumah eta murabit. Awas nah dia kecah ngucap di center gitu kayak sekibat terus pelangkingan nantinya. Jadi murabit eta jaga perbatasan doang tentaranya di timur di Papua pokoknya perbatasan gitu. Eta murabit. Namun sih murabit eta wa huwa mulazimatul mahallil ladzi bainal muslimin wal kufar. Jadi ngaran murabit eta ngajaga perbatasan antara muslim jeung kafir lamun di urang mah antara negara jeung negara. Ieu perlu dijaga gitu. Atawa lamun di lembur mah ngajaga keamanan eta roda ieu. Kumaha eta sanajan curang ke atau dijieun tadi dina perbatasan eta urang antara kafir jeung muslim teh dijieun lembur gitu. Ceuk Rasul jaga gardu, jaga perbatasan urang fisabilillah dina jalan Allah leuwih bagus ibatan dunya jeung pangeusina. Eta ngaroda bareng di lembur leuwih bagus dibatan dunya jeung pangeusina. Atuh lain ieu mangarodana jeung main gapleh doang nya. Atuh kieu-kieu bae. Lapar tuh mah coba tuh jeung atuh lain kitu ngarodana. Jadi bisi aya jalma nu nek maling nu pokon ngamankeun lembur urang. Sami eta murabit. Ulah pedah di diri ngajaga perbatasan antara muslim jeung kafir. Atuh sarua murabit teh di lembur. Ngajaga keamanan kampung. Sarua luar biasa eta. Lamun datang kaninggal urang umpamana dirinya ngajaga keselamatan urang bagian ronda umpamana surobet itu tewas surobet eta leuwih bagus ganjaranna Allah tibatan dunya jeung pangeusina. Ieu mah ditah ronda cenah ronda heula bae ya. Ieu awas tah ieu keterangan teh ronda ieu keterangan ronda tah Jeung Kangjeng Rasul sahajalma anu maot keur ronda bae urang nya. Sahajalma anu maot keur ronda tujuanna ronda teh tah ngajagaan bisi ajelema nu nek ngobok-ngobok kana agama urang, nu nek ngaruksak kana harta banda tetangga urang, baraya urang. Sarua eta Allah diselametkeun tina fazail akbar. Jadi kaget anu luar biasa. Aya kaget anu luar biasa gitu. Ya. Eta lamun urang maot ku sababiah ngarodaan lembur karena jin ronda teh urang bisa dihindak. Ngajagaan bisi ajelema anu nek ngaruksakan ieu lembur, ngaruksakan ieu kampung, komo ngaruksakan negara urang. Makana urang perlu dijaga. Itu mana meluih bagus jagaan hate urang ulah kabawa kusakawa kabar ieu mah aya takbir di tengah jalan biru kanu takbir di masjid mah teu biru itu makana awasnya diganti di takbirna nya
adana hayya alal alim ya taulah imaku masya Allah eta doang itu urang mah jagaan hate urang na ulah sampai tiban kadinya imaku demeh udangna sabede gentong ya laju bae di keluar ulah doang itu kudu boga keyakinan gimana orang boga keyakinan tak kudu carana ayo orang saeutik kalau urang ayo malam minggu namun tah jangan jagaan iman jagaan iman ulah sampai ka bobodo motif nama agama memang mamawa agama indah luar biasa laku mau agama atau payu jasa payu makan awas ulah sailu-iluna iya tuh loba kan di negara ini loba jelema ya loba begitu nah maka sahajalma anu maut terjaga perbatasan antara muslim jeung kafir itu di jalan Allah eta Allah disalametkeun tina bazail akbar nukumaha bazail akbar eta bazail akbar eta menurut diri mah wa huwa ayyu maro dihi ilana bazail akbar eta baget anu luar biasa eta diparentahkeun ka urang asup ka neraka kamana yang Gusti kami ke tempat anjing mah ka neraka eta luar biasa eta bazail akbar diparentahkeun pangke urang di masal teh ke aya dina alam jeung urang ieu urang Gusti ieu kami amun ka surga mun ka neraka barang jeung Allah ka neraka bagian anjing mah itunya eta luar biasa makana ti ayeuna urang supaya urang ulah kabawa pusaka kabar kuku mengku ngajaga diri ngajaga hati hayu urang jangan elmuna ulah sakilu-iluna kudu aya pedah ieu mah jelema umpamana anak anu urang percaya bae ieu biasa diurang mangka sagala rupa ge ulah kaburu ku hewan jadi lamun naon masalahna lamun urang kaburu ku heula boro-boro yang bener eta jelema nu mawa hubungan ya sanajan salah ge dibenarkeun bae lamun anu salah lamun urang kaburu boro-boro nu ngomongkeun ku jelema eta bener salah lagi pasti dibenarkeun bae karena bogoh urang titah ku kabogoh titah ku bebene baheula titah naik kalapa padahal mah teu bisa pasti disalingnya coba kira-kira lihat tah ngalah kalapa ngadugan ku kabogoh bari itu bisa ngomong bisa teu bisa mah teu bisa bae pasti ngomong naon bisa bae dua kitu laju lamun kabur urang ku hewan boro-boro ning dieu ucapkeun eta salah bener nage pasti disalahkeun bae maka pusababiah itu jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu hal urang kudu ku ilmuna jaga pang-pangna hate urang pan aya di urang aya hate aya iman aya Islam sagala rupa ge kudu didasaran ku hukum anu dibawa ku junjungan urang sadayana warina urang boro-boro pernah jeung Kangjeng Rasul ngimpi kita pernah saha nu mawana jeung Kangjeng Rasul nitipkeun ka urang bahasana al ulama warasatul anbiya ulama eta ahli waris para nabi jika kumaha ge tuturkeun tah jelema nu eta sagesna teu ayana kami
ieu mah urang teu mutur-mutur ka ulama. Ieu geus tanda-tanda atuh alam geus kolot, geus derek, balik, geus kolot. Jadi zaman Kanjeng Rasul ge keur Isra Mi'raj kan, Kanjeng Rasul ningali hiji nini ditaroskeun ku Kanjeng Rasul ka Jibril, saha eta? Tah cenah Muhammad, eta alam dunya geus kitu. Wajar kuari acak-acakan, gempa, banjir, longsor, jeung sajaban naon garaluk bae sabatur gelut saagama gelut masih dikeuna patangis kitu alamna. Makana urang kudu sadar jeung rumah sakadinya. Kumaha ge? Insyaallah lamun sadar jeung rumah sakadinya mah urang ngajaga diri urang masing-masing. Untuk ngumbar nafsu, untuk abong, untuk rasa panah. Itulah hirup-hirunya orang kudu saling mengerti. Atau orang lamun ngaji urang pangajina kan udah ngaji dua eta ulah. Sebab untuk bisa nyalamatkeun eta ngaji lamun urangna teh hatena teuas. Aju kumaha ge ubarna teuas hate? Cuk Allah dina Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatkeun ku anjeun bahwa urang pikirna ingatna urang ka Allah eta nu bisa ngajadikeun leuleusna hate urang ka Allah. Itulah zaman anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu biasa didugikeun larasna ieu ti Allah salahna tina deui pribados. Maka kusabab itu pilih aya kecap mereka peripola diberi baros anu kira-kira kurang hadir nyamun kerja hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.